Bek, nuhun ya. Oh, mau jeung mumu naon sih nuhun teh? Mu aing nuhun ya susuna. Heeh, kemun hayang di mah ka didinya Bek nah. Oke, tenang mu. Geus aing balik heula mu nya. Hah. Dadah, mumu. Dadah. Apa. Bek, cuma tes naon di si Momo. Nyaho, matur naon sih ya? Mantes naon, Bek? Kepo. Awas aing dibalik. Dulu aing bisi nungguan, bisi kesel nungguan motor. Dina ge, aleman, pakai nginjem motor segala, hang kalem. Atuh kumaha ngaranna ge si Momo minta anter ka imah dulurna. Piraku ngatruk atuh leklok dak tur batur. Oh, cuma tes nganter si Mumu tah? Oh. Enggak segitu doang. Oh lah. Upah nage dibera susu si Mumu. Bah, mane pelem rasa nage. Lu bener sih Subek. Bener dong, tebohong orang mah. Bek, parah sih Bek. Tengah hargaan jasa ke aing. Aing Bek jangan pernah. Nyawas ya, rintik. Teboga ada bisa jadi lalaki. Atuh kumaha ge? Bogo si Mumu na anu maksa ditangasaan susu manehna. Wah, para jasa mang si Subek. Geus mang gebukeun bae yuk. Nggak saya Tip, jadi. Sika. Kayak heula nanaon ayo nek main gebugan bae. Nggak suruh ngomong. Tip, Tip. Kunaon sih? Benjo mah teu paham sama sekali. Emang kunaon kitunya lamun si Subek ngasaan susu si Mumu? Perasaan terjadi masalah. Haji motor si Subek kumahanya? Bawa belah ke benjo lah. Tik, aing minta Tik. Bung. Ih, pelit. Saya ke lebaran kau yang diberi coklat. Oh, jadi gitu. Saya minta timbal balik itu ka aing, ha? Tuh lain gitu, Tika, pedahna be. Geus meuli ditu aya hayang mah. Beli di mana kita tadi Tika? Ditu. Itu di mana? Sanaan. Ih, belagu. Beli di mana gitu Tika eta? Di ditu, ompong. Sanaan. Tika, tinggal jawab doang ya. Beli di mana gitu eta Tika? Anu blaem-blaem, anu ciboy ke capejo. Ih, ompong. Cik aing ge sanaan. Aisyah kumaha sih Tika? Jeung tuh jebur aing semepet kieu. Aduh, itu saha geus yang ngageser-geser. Pan si tadi baru ngomong sanaan be. Ya Allah, ompong. Sanaan teh maksud aing di sanaan, lain si titah ngageser. Ku aji deng, sugan aing mah teh geser gitu. Orang menang meuli di bisanaan. Mangkana. Oh, Tika, oh. Saya mau kasih benjo. So pinter teh kabatur kakieuan. Tik. Aisyah Subek kunaon ti udah kudu kumaha din? Eta bari jeung adat-adatan gitu. Ya aing, Pong. Dong nama pas saya teh budak. Ayo udah gio. Pisahan. Ayo, Gran. Mang, kemana, Mang? Aduh. Kemana tuh Tiknya si Ritik? Aduh. Tanya Mang, kemana meureun? Ngaliang gitunya. Tas ya ngeliang cenah. Emang dapat gaang. Atuh sugan Tip, jamanna mah lain bahasa urang. Bangsa naon gitu, Mang? Bahasa amfibi. Kadang di cai, kadang di darat gitu, Mang. Oh. Nadin, Tip, kurang ngubur-ngubur si Subek. Oh, Mang, aya naon? Iya Tik, si Subek bisa-bisa anak ngasaan susu si Mumu. Ih, nu bener, Mang. Oh bener Tik, orang Mariana sorangan nu ngomong tipnya. Bener, Tik, bener, Pong. Parah amat, Mang. Tuh Tik, si Subek dibere eta ku si Mumu. Piraku yang hento. Naon sia? Tonton Tik hanto. Mang, eta kumaha mimitina sih kok bisa? Cenah mah, si Subek mantes nganterkeun si Mumu ka imah dulurna. Terus upahna dibere ngasaan susu si Mumu. Astagfirullah. Teu percaya aing mah ja. Piraku kos gitu doang puas diupahan susu sih.
nyaho tuh asup akal. Ngestik, mending kurang langsung kayak masih bumbu be. Tanya langsung kayak aja mana, ayo. Nggak bisa, ayo. Ayo, hangus tip. Urang ge lu. Hangus ayo ke. Ayo. Astagfirullah, kirain jurig nyungcung, orang tewati, kernaon ti dia, tewati kernaon. Ngalunjak sia, aing disangka jurig nyungcung, sia ge kernaon ti dia. Ditanya Malik nanya, urang mah keur nyumput ti dia. Sarua, tewati ge keur nyumput. Kunaon ge nyumput? Jadi buronan salaki. Kok bisa? Emang boga kasus naon kitu tewati ka salaki? Kenyahuan Facebook kan, ejeng berondong bek. Eta sia, ku aleman kita wati mai, banget doang kerak liwat ge sosokan. Doang kerak liwat cenah, daripada sia subek banget doang jamban. Waing lamun lain bikang disepak waing lah. Medan hayang kawalat sanya pakaing. Diskredit sia mabur, bisi pajar orang keur wik-wik saku batur. Ting bating, hanggas kuring teh lah. Aduh, orang motor aing itu ditinggalkan ku aing. Haruh, kumanya? Paksa ya mah balik deui aing. Awas lah. Enak aja susuna. Mantap jasamu, sodap. Iyalah, sengit aja. Oh, Mu, sengit jasa. Sengit naon, Jo? Sengit susu lah, Mumu. Mumu on he. Hoonya, Jo. Kayak Benjamin tadinya. Jo, tenang, sekalian ajak nu lain. Karena merem-merem mah sok nambah ngeunah. Resep ya. Bek, sia kunaon haeo kitu? Aing diudag Mang Didin jeung si Latif. Diudag. Kunaon ge kok diudag? Si Subek dia udah gara-gara susu siamu. Susu aing. Mu gara-gara aing ngomong ngasaan susu sia, budak marah. Ih, kok marah sih? Dan urusana tuh. Hayangan murunmu, ai si Subek dibere, ai maranenan hento, jube marah. Oh, gitunya. Latif, si Subek Latif dah. Kemana sih? Ampun dah, ampun. Ampun sia. Mang Didin, Latif kunaon sih? Mu, kecewa aing kasih mu, kecewa. Kecewa. Emang Didin lebay he. Mas Ganang Jo, saya mah mau ngerti nanaon. Tapi kok si Maya di dia sih Jo? Entah udah si Subek tah. Ndek naon ngecacapean. Mending di dia geus bogoh dibere susu ku si Mumu. Hah? Jadi dia diberi susu ku si Mumu Jo? Iya dong, sodap. Jo, ai kitu masih sarua jeung si Subek. Sarua bejatna. Kok bejat sih? Nyaho arane. Teka harti budak mamu. Krepes sering si krepes, di sini kunci pengen tadi sia. Ngerti lah. Tik, aya naon sih? Mu, cak Mang Didin jeung si Latif, sia mere ngasaan susu sianya ke si Subek. Oh, Tik. Astagfirullah, berdosa banget sia Mu. Mu, sia nanaonan ku nonton ngajak-ngajak aing. Aduh, tika maaf. Aing ngerti, pasti saria masalah paham. Salah paham kumaha ge? Pasti pajar aing meresu. Gedeng. Lepas Jo, saya mau ngerti nanaon. Ya. Jadi mu main susu ieu kasih Subek jeung kasih Benjo lain susu eta. Tadi pas mu ulin kayak mah dulu numu, terus baliknya dibekelan susu ieu. Terus kemudian diasaan kasih Subek jeung kasih Benjo. Jadi kitu ceritana. Oh, gitu mah. Urang salah paham, Tip. Makana boga otak ulah ngeres. Dibere nyaho susuna naon. Dasarna be otakna ngeres. Tik, sayang mu susu. Hayang. Bijira ya. Mau aing hayang mu. Kayak ngasaan. Mo. Goblok dibere. Ulamu. Urang susu sia ge. Kalau saya boleh jawe, mana nama itu? Tadi dia. Mau. Mo. Ayo, Ampang.